terjamin ka anak yatim. Dina Idul Fitri pangsaena musim, bade angkat ka masjid bade netepan. Idul Fitri aya budak sesegrukan, nangis pipir masjid baturna arulin. Rayap rame senang bunga keur arulin. Manehna nyalindung semu sedih bingung, kanggo kawai tambal butut ngalang layung. Kapendaku Rasulullah ras dibujeng, ditaros kunaon nangis bae ujang. Pan ieu teh dinten bunga dinten senang, geuning ujang nangis kawas eker bingung. Jawabna teh aduh Gusti yaktos pisan, ieu dinten bunga dinten seneng pisan. Seneng sote ka jalma nu gaduh ramah, keur ka abdi mah ngaraos teu sugema. Ku ayana Idul Fitri manah ringrang, inget kana diri hirup teh nyorangan. Ieu rasana nu ditilar kurama, hirup sangsara beda sareng sasama. Teras ku Rasul teh dipangku dirawu, aduh ujang tos gahudang macan turun. Na iraha jeung di mana ramatilat, jawabna teh cenah waktos perang Badar. Nu dipingpin aku Kanjeng Rasulullah, duka teuing anu manaheun teu wau. Abdi ngagangsing hoyong meser anggoan, kanggo senang bunga sareng rerencangan. Tapi ibu ka abdi kalakah nundung, atos tilu dinten ieu abdi pundung. Aduh kasepnya dedeh teuing ujang, apan ieu rama Gusti rama ujang.
Hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktu pupugetna perang Badar dauh Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun hei Ali geura kudulur anjeun Mana cucu Dede Hasan sareng Husein ieu mamang anjeun geura ajak ulin Fatimah Ali Hasan Husein midede ngangkeun dulur rai teras di bubunga dugi kakeun leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman saur Hasan Husein yuk mang urang ulin sareng batur urang ameng ulen lilin teras ameng suka bunga ulin gatrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tak sakitu riwa yatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kanjeng anu mulia mudah-mudahan urang husnul khotimah mau tetep iman Islam pasti geunah susuganan ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna sareng urang diangkeun pisan umatna umat Kanjeng umat anu pangmulyana sareng urang ngarep-ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul uzma
tutu